Ieu mah aduh aing. Panan nanti kan musim dinginnya, lain jika aya tingali derajat di tempat urangnya di Miyazaki sabaraha derajat ya tingali. Tah, bayangkeun kumaraneh ti beurang 17 derajat tuh. Eta teh ti jam 12 barudak. Di jam 2 na yeuh 18 derajat aing teh. Panan musim dingin sih nya. Lain dia derajatnya pati ka sakieu di batur mah nya atuh minimal barang teh 6 derajat, 7 derajatnya barang teh. Ieu mah 18 derajat sih rasa arek musim panas wae cek aing teh kitu. Mantap kan aing cik teh tengah tiwa euy asli sumpah. Wa di jero kos kegelapakan urang sumpah. Kegelapakan kunaon? Hawa wah jadi kan ditutup ku plastik kabeh pokoknya mah sisi-sisi nate gitu. Jadi udara asup gitu. Soalnya kan musim dingin tiris gitunya. Ai burang 18 derajat aing mantap ke didinya kegelapakan sumpah wa euy. Tiba baju kipas mawa cik teh. Mantap kan aduh aing kumaha cuaca di Jepang teh. Resiko tinggal di Miyazaki ya kayak gini euy. Aing udah aduh panas euy mau balik aing. Miyazaki pokoknya mah the best ya. Well,